Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Reva, kelas 5C, SDN 057 Bina Harapan. Abdi bade paguneman sareng ibu. Perkawis parabot dapur. Pak, parabot dapur teh salaresna mah seueur mung ieu ibu aya 5 macem parabot dapur. Nah, ayeuna ibu bade naros ka Repa. Nah, ari Repa ari ieu namina naon? Boboko. Nah, terus boboko. Ari boboko teh kagunaanana kanggo naon Repa? Kanggo nyimpen sangu. Nuhun leres kanggo nyimpen sangu. Nah, ayeuna ibu bade naros nu parabot nu kadua. Nah, ieu naon namina Repa? Nyiru. Nah, nyiru. Nyiru teh kagunaanana kanggo naon? Kanggo nyimpen sayuran. Biasa. Kanggo naon deui coba? Moe kerupuk matah. Nya, biasa. Terus aya deui teu nu Repa terang? Nah, ieu teh kagunaanna teh seueur. Nah, biasa kanggo napian beas. Nyimpen sayuran tadi biasa nya. Ieu teh kerupuk ranginang biasa dipoe dina nyiru ieu nya. Nah, ieu kagunaanna. Oh, tah, ayeuna ibu bade naraos parabot nu katilu. Tah, ieu naon namina? Hihid, Bu. Nah, hihid mohon leres. Tah, ari hihid teh naon kagunaanana? Kanggo ngipasan sate. Nuhun biasa kanggo ngipasan sate. Tah, pami Repa hareudang oge biasa ieu di kipasan nya. Hareudang ku ieu ku hihid. Tah, selain anu nu tadi disebatkeun ku Repa, tah biasa oge kanggo ngakeul sangu. Tah, ayeuna ibu rek naros Repa ari ngakeul teh naon? Terang. Tah, ku ibu dipasihan terang ya. Ngakeul teh ngipasan sangu anu panas. Ame haseupna kaluar teras si sanguna teh janten pulen kitu nya. Tah, Repa di emut-emutnya tah eta kagunaanana nya kipas ieu teh naon hihid teh. Tah, ayeuna parabot anu kaopat. Tah, ieu namina naon Repa? Maknya tak ieu teh kan Repa oge osok masak nganggo ieu. Tah, Repa teh kedah terangnya namina teh cungkir nya diemutkeun. Tah, ari cungkir teh terang teh Repa kagunaanana? Kanggo ngolak-malikeun pasakan nuju dipasak. Nuhun leres tah. Biasa nganggo ieu nya da panas teh biasa dibulak-balik. Nah, misalkan ngagoreng tahu, ngagoreng lauk, tah ieu nya namina teh ieu naon tadi teh? Cungkir nya. Tah, ari ieu naon Repa namina? Tah ieu teh namina teh cukil. Tah, cukil teh aya dinu kayu, aya dinu plastik. Tah, Repa kagunaanana terang teu? Cukil ieu teh. Kanggo nyuk sangu. Nah, leres kanggo nyuk sangu. Tah, ieu teh kagunaan namanya seueur biasa we kanggo naon oge ieu teh ngan salaresna cukil mah kanggo nyuk sangu. Nya leres tah. Ayeuna ku ibu tos dipasihan terang 5 parabot dapur. Nah, ayeuna ku Repa diemut-emutnya anu tos diterangkeun ku ibu. Tah, Repa naon nembe sakediknya terangna. Tah, ayeuna mah Repa tos apa kagunaanana. Tah, tos we lah da seueur kenehnya parabot teh. Atur nuhun ya Ibu. Ayeuna mah Repa jadi terang nami-nami parabot dapur. Sareng kagunaanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.